jadnaha bi khamsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara wabna tarkadzulub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus we setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 nomor kedua talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunali saya mabok tahajud gitu. 2 bae sholli salat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah aku syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang ieu keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek jangan nanya ke malaikat cina caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cina ieu penting teh wal penting tahajud tahajud teh karena Allah apa karena karung nah kajahoan kan aya karena-karenaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kuburnya kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh koboan usolli fardhu subuh koboan ieu teh beres tadi aya jelema nu kos kieu nya ieu Syakikil Balqi jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb
tolabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametin jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi. Rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata. Eta sih kumaha ngukurna kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 gitu ngaranna setengah jam. Ku ari 30 juz cepet sabaraha jam? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh berang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan baca Quran urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa sekolah hafizul Quran cilaka ya lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna atuh langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenang setahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah
udah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa, nu beleger loba jasa. Ketika digali kuburanna beleger, padahal jelema bodoh, ikhlas waktu ibadahna. Geus lain saeutik ka makos kitu mah loba. Aya jelema kiai, beledegan kiaina. Wah, hebat jasa. Begitu maot bau mayitna ge. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah, guru urang sararea. Nuanien kan mandiat nungguan abah. Begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa, masya Allah seungit. Aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau, encan di pandian geus bau. Kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih, orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta. Ya Allah ya Rabb, lamun guru kula di Garut geus hese jaritakeunana seungit teh jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener aya nu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu itu teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa sababaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae urang siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu jaretakeun dia kuarina ge geus ka ambe can maot geus ka ambe atuh kumaha dumantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan melepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula. Orang ada lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah gitu dicak pemajikan geus mangfaat aja. Tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh. Ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa tuh 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Nah, itu lain puasa dokos gitu puasa karena Allah. Ayo santri 7 penting puasa baik. Beh bukan lagi cabai rawit. Beh pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat. Puasa mazan sarwiti aing goblok ceuk. Sarwiti ditanya nyiduhan ka aing. Ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah atuh lain puasa kos gitu lain. Ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu. Mana Kang Pendi mana? Jangan keluar pede teh, horenganan make bata beger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah. Nu kuari sering puasa. Eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah. Aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya anu lumpat plek. Aya anu lempang, aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya anu kakarake salengka dua leka gejebur. Iya. Oh. Jalan ke gejebur bae bagus teh awal. Aduh, keadaan udah kumaha tuh. Sodako. Masya Allah, can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya, ya pengen jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis. Di jero kubur kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, iya tiis daun tiis. Tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC ceknya teh. Aduh, ya kieu mah. Saya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah, cek tiis kan. Sodako ya. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Ya tah bere tah. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena. Ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari can dahar. Salah saha? Ye, tu lain dahar sia. Tidak kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwawalkeun sia ku aing. Masya Allah ai jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna. Nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat. Siap. Siap. Atuh anu hayangkeun awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah nu asli lama kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya kuburi sirat kapanggih ku kisah kikil barhi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkan orang. Ketika orang jadi jelema sugi, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endut ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh. Ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang Haji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjang mah teh
atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah haji kadegan duitna basa tokoh masyarakat kos kitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon abatur makan jariah kipas ieu mah kewajiban dican dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tailah si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat katilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat aya titisan di kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu bo pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabb geunaheun jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar padon pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia ngayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku ieu teh cak sapanas dan teh cek tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balkhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah patiresep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep desa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah patiresep teuing boga